Hah? Kurang luhur geus ka mana karepe ngomongna teh. Pek pikir ku sileing naga anu sagitu gede teh sagede studio. Teuing lamun jeung Nagasari mah. Alah, ampun aing. Teuing asa pamohalan aing dina waktu ayeuna ye geus lalieur. Yang tapi aya dewek marek percaya we kanu kagungan. Pantengkeun keyakinan sagala rupa oge da. Anjeunna mah moal heseun. Hah? Aya dewek mah ngomong si kitu sote tina kanyataan. Di hiji tempat aya gempa bumi. Bujeng hingga longsor. Urug. Bujeng hingga masjid imah jelemana kolot nini aki-aki orok kagencet nepi ka paeh dipikirkan kana kitu manaha ieu Gusti bet biadab. Mahnya orok nepi ka bisa diselamatkeun. Tuh, pada orok macan naon? Bersih kene. Bersih. Nu matak aya sababaraha alternatif. Nah ieu teh turunan ti nini akina. Nah dosa nini akina, nah dosa indung bapa ngan anu leuwih eta pisan mah dewek mah yakin yen Allah mah maha dina sagalana. Biheung teuing eta budak teh geus gede nepi copeteun dina paehna teh doraka mending leutik keneh jadi kasawarga. Tuh nu matak teh oge ta eta keyakinan anu matak teh ketara kagetan nya. Bisa aya nu ngadengekeun bisa ya cak-cak bodas. Hari tadi mah dewek datang ka dieu sumembah teh heueuh rayat. Sareng pangagung. Ta ayeuna mah pribadi dewek teh lanceuk si laing. Lamun teh mah jabang tutuka nepi ka korban ku naga persona sia tanggung jawab teu? Oh. Duh. Cing percanten Kakang Semar tah dina heueuna naga persona cenah eleh ku jabang tutuka cing inget ieu teh pikeun bahan introspeksi diri maca diri geuning sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa. Sanajan dewa pinter aya nu leuwih pinter. Sanajan dewa sakti geuning aya nu leuwih sakti. Timalan Kakang Semar ulah boga rasa kawasa jeung ulah ngaleleceh ka nu leutik geuning panustrunganana mah minta tulung teh ka nu leutik. Hah? Timalan, lain timalan sia nah tecius maledo karunya tah kitu nu penting mah sok maca diri aya nu kagungan silaing sanajan jadi dewa triloka tri hartina tilu loka alam alam luhur alam sawarga alam tengah alam madyapada alam kajinan alam katilu alam marcapada eta kabeh di bawah pimpinan ilaing leres nya timalan tapi lamun dipake sombong jeung bedegong dipake mangprung boga rasa ieu aing uyah kidul aja dumeh sampean aja neko-neko sampean sabab jabatan teh nuntut ya panustrunganana mah adalah sanajan silaing ayeuna raja kawasa raja triloka di mana paeh sarua jeung budak angon pada hakaneun cacing di hadapan Allah mah deuleu rekep deng-deng papak sarua eueuh nu punyul
ulah hayang di agung-agung, ulah hayang di dewa-dewa, anu bakal ngadewa-dewa apa sekaligus rakyat di mana pagawean hade. Sanajan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Sabab anu leutik mah teu butuh omong wungkul, teu butuh teori, tapi butuh teh pelaksanaanana. Butuh teh kanyataanana. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan diestokeun. Kakang Semar, amuing, tah amuing. Panuhun pangarsa Raden Jabang Tutuka teh Mahadewa disuhunkeun disalametkeun we cicing kitu. Aya eta wacana. Muga-muga we atuh eyang. Mudah-mudahan Arjuna sok Arjuna tuturkeun ka itu. Muga-muga nun Mahadewa tiasa nyalametkeun pun anak Jabang Tutuka. Lara bingis ku juragan Bima jisim abdi teh nun laras di kantune atuh eyang los bejaan atuh sia bejaan aya kitu teh kiseupan atawa ciwit aing teh nya engke mah teu naon Kakang Semar juri aya wae boro aing ngabebetkeun bejaan ceuk aing oge mangga atos Kakang Semar atos kitu we dek kana lho Aden sing atos pagur naga teh galak lu ulah lalawora Mang Cepot mah bujeng hingga punaga ku hileud ge sieun. Heuh ulah lalawora ka Sep. Mudah-mudahan Kasep bakal jadi sejarah ieu bageun. Upami leres Aden tiasa ngelehkeun naga Personawa moal teu jadi contoh engke 1000 tahun nu bakal datang Jabang Tutuka anu ribuan deudeuh aing asa teu yakin budak ngelehkeun naga kada sarua so acang caya mah dan sabarang tak temong ngelewan apa kasumangat kasumatan kaparung tanah kau judaya sumangat kurang bertua wanita Pasti kersah yang widi wis kena dihimpi nasti kersah yang widi
Bala oge Arjuna tika tebihan teras-terasan dina manahna pinuh kucang saya hariwang gitu kayaanana ngeleng-nengkung Aden ngeleng-nengkung gera gede gera jangkung gera sakola nuju nun gerak mulang tarima ka inung inung nuka kanung salapan bulan melenung tapi inung hante punung dages takdir tinu agung sanajan nyerikna kalangkung-langkung rajin inung rungsing anak rungsing inung tara ieu pusing ngarele kitu wala tidak Imang oge neleng-neng tet neleng-neng tet neleng-neng tet gara resep kanu neng tet montong di papatahan teu balik siapa gek da teu kudu dipapatahan kanu kitu patut gegege nyaho sorangan lain kedah dek kabita ku eta dana siling lamun nyarita lamun tungtung da ungkul kitu murwakanti nya kitu ta eta teh basa teh murwakarta murwakanti oh ta eta aduh ngajan bapaknya ke anak tapi bapak kinit ke Pontianak da teu nyambung atuh apa nak ngungkul Asia ke Pontianak oh nah tuh jauh-jauh ke Pontianak nyatina anak bapak rek digawe ka ditu jadi sanajan bapak ayeuna nyaah ka anak tapi bapak rek init ka Pontianak mung cicing di kadupanak apa nak kumpul teteh jawab sabab bapak teh sieun ku Pontianak teu pan anak kumpul aduh ampun tah kitu sanajan bapaknya ka anak bapak rek ka Pontianak mung cicing di kadupanak sabab bapak sieun ku Pontianak sabab sieun ararateun teu nyambung ampun alhamdulillah yang boga budak teh ye ya mudah-mudahan wae si naga palacona bisa dipaehan ku jabang tutuka mudah-mudahan kasep upami aya engke teh aya orai panya nya orai teh logodor gede ka dieu naga tong asa-asa deui cocok we panonna gegel ku hidup simpel canten tong bujeng hinga naga sagede jangkrik sanajan naga sagede belut oge teu sieun baru kana meureun naga teh sagede belut baru kana cacing nya naga teh baru kana naga teh tinggi aduh ampun penasok di bawah negir cing kapan ieu teh ngawayang teh di TPI titinggi heug basa Indonesiakeun ta eta basa Sundakeun da urang Sunda teh kudu ngarti heuh ta eta sato nu ngarayap nu sukuna panjang teh luluhur aing ngaran lemur jeung ngaran sato teu bisa di Indonesiakeun gitu udah loba geuningan anu jijik ka Jakarta geuning lemur oge di Indonesiakeun nya pajakeun teh ti air bambu iket naon air bambu iket teh ciawi tali maksudna mah
Alah, Gusti Naga A. Allahu Akbar. Lah, Den, waduh. Suparaba Sinaga poloco ini pihujanan gitu atawa gara-gara widadari rek datang pantesna teh ngajingjing payung di tiung kulantang nya tahu maksudnya gitu hok di jero payung teh dibukakeun teh bugis mah maksud teh eta maksud teh barang berai teh dibukakeun eta turu payung teh bilatung wungkul tuluy we dihanapna teh aya peuyeum ketos peuyeum ketan mangkaning deuleu urang peuyeum ketan mah urang ditu deuleu urang kuningan teh geuning urang Cibeureum mayayat heuh nu di emeran teh geuning tuh ya alah palang siang ini dulu aduh mudah-mudahan yang kita tadi ngadoa we nya moga-moga we Gusti ya doakeun eta budak dek kepala laur aing lah mun sagede kitu dulu naon teh mah nu kuntul budak dicucek kitu lol-lolan anu hiji deui mah jiga engang alah palang siang ini dulu aduh mudah-mudahan yang kita tadi ngadoa we nya moga-moga we Gusti ya doakeun eta budak dek kepala laur aing lah mun sagede kitu dulu naon teh mah nu kuntul bulah dicucek kitu lol-lolan anu hiji deui mah jiga engang Supraba dewa-dewa beak kasabaran kaula ieu sabab waktu geus beak jangjing aing poe ieu teh dibikeun widadari Supraba dina harti hancur sawarga asaku kabina-bina teuing ieu hate da puguh ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese Supraba mun peuting mun sare kaiimpikeun mun beurang kabayangkeun keur dahar keur nginum keur mandi teh kadeulu we eta cangkeng ceking gado nog sapotong pangamung kuwung-kuwungan pipi lir katumirian waosna lir gula gumantung halisna ngejeler pae mangkaning aing teh ngaran teh Naga Persona tatungtungna aing ngaran Naga Persona kawin ka Supraba tupan cocok ai Supraba teh urang sawarga tuh adu manis pisan mangkaning barayana eta teh Supraba teh dewa-dewa aing salakina Naga Persona tigiling wesi ai na jauh teh mah panai balik nabuh teh dina juru panggung teh sok aya hulu domba sok digotong kadang-kadang dewek hayang hulu domba eueuh geus anu mawa Kang Tardi nu sok kitu teh
Ayo guys asakta cenah nu leungit teh gitu aing Kang Tardi ulah sok amak-amakan wae cenah sia cing da anak sia ge milu makan yang kitu aduh mudah-mudahan yang digodog euy digodog dina kawasan di muka digemleng dicampuran besi persani wajah perak jeung kenur juga neng kena jadi urak ya anak itu sekali-kali mau kudu gagal aing teh ya mudah-mudahan ya budak teh di mana-mana geus digembleng di kawasan di muka boga gawe di Batam wilujeng tepang ya sareng urang Batam 15.000 urang Batam jadi ya homo Bapak Haji Ismet mah Bapak Haji Ismet Abdullah eta teh gubernur Riau aduh Bapak Dedi S Komarudin Kapolda Riau di Garut teh aduh inget Garut gitu teh inget kasih Ucok Ucok si Galantang jeung Kang Ading Banar Doma mangkaning ieu budak teh diekahan baheula teh dua dulu domana ge ekahan teh domana ge ti Pak Haji Oro itu ti Ibun tong mahal teuing kitu ngajua ka Kang mah doma teh heueuh saat teh nu harewosan duh juga teh kadenge kudu aya dewa nu dimotasikeun nya euy dek hayang ka Riau we ah hayang panggih jeung Bapak Gubernur Riau loba orang sudah teh di Batam teh aya malah 1.000 aduh alhamdulillah Gusti Maha Agung budak geus bisa ngomong paman diaturkeun ka bajing luncat sareng tapak Dodi salah aduh haturkeun ka bajing bikang sareng tapak panayagan heuy lah tong cocorowokan wae atuh gelo pada hamun minta dibaturan ke dewek mutasi na euy jeung dewek mutasi na teh euy resep dewek ka awewe capetang gitu teh rumah tangga teh hayang pasea we ngapoe nah cati jelema teh aduh dulu itu keren aduh rambutnya di rebonding teh gitu lain aduh masih singa ya jika BTA dan gitu na aduh Mang Cepot ya kan ya kadieu alim atau saya dia isin tuan tuna aduh Gatot Kaca dihaturkeun ka para dewa sanes Gatot Gaca tapi Gatot Kaca kada ulah lepat da asli Gatot da asli Jabang Tutukanna mah eueuh nu aya mah eta we geuning saptap tulungu bajing ngiring tapak nenggala cing ka mana manusiana cing ka mana Cikuring pada lohor atau pada maghrib atau badalang nah mau eleh aing mah aduh lain aya wae aingnya Jang
Wah dekaul cu saja banati badalungan teh badati dia reka mana cu kadewe cing hati-hati jiwa majalaki Dek karunya dewe. ya dewe aduh eta si Uwa nepi ka kitu wa tong bodor wa teu nyari ah eta rasku anak-anak dewe anu dicocok teh Satria Baja Hitam Power Ranger McDonald ayeuna Gatot Kaca ge aduh luar biasa bajuna pakaianana ditata anjing sajabana pada harina jero ciki teh Gatot Kaca namanya heeh dina jero cocokan mun asa dijajah teh pada harina black kurupuk tiga marcepot kieu lamun dek kalestarikeun budaya urang nya tanggeus kali ini teh nyeri hate euy kalah nyebut keras sakti we geuning padahal dewe ge boga anoman pek pikir ayeuna di ditu mah jeung aya Sun Gokong padahal di dewe ge boga si Kastop pek pikir tuh ya ayo Kakang Semar Kulan Bagja Timalanun urang lalajo Jabang Tutuka Oko Pikiran Pati jeung Sinaga Persona mangga apun terbaik dijagur kaing dibikeun widadari nuhun teu dibikeun amuk aing ye di bagian orai kobra orai sinuk orai kisi orai welang jeung orai hejo geus siap orai samsa aduh hayangnya hoe aing tengenah Sang Nalendra Prabu Socana nepi ka bocos sabeula numawi waduh eta bebenyit ngadon diasongkeun kitu ta ai jelema geus ka mana karep teh kalap jigana dewa-dewa teh der bebenyit dibikeun jeung eta layon-layona kumaha eta teh ngahina ka bangsa urang wajar kerja cina murid moal teu kieu ceukna hatena teh wah ku bebenyit ge keok kitu moal teu kitu bisa jadi ngaledek pisan hei para dewa awas ya ku aing hancurkeun sawarga Baladewa cing kumaha carana ieu ngalatang ka kai we urang totongkeun kana kawasan dari muka tah kitu dulur lawang saha nu kudu dibalur dulur oh dedengean teh dibalur kumaha ieu teh
jadi widadari tete dibikin ku dewa. Oh, pedit rupina mah. Padahal atuh Raja Uing teh entong make jeung kawidadari. Anak Uing oge geulis. Dah. Ya, lain babat, lain daging. Lain. Hartina teh lain babad, lain tanding. Eta oge atuh genti we ku kerewedan. Goblok. Kabina-bina teuing. Apan lain babad, lain tanding kena teh jadi panyerewedan. Pan bukti nama jadi panyerewedan urang sarerea nu matak dina lebah di urang teh tetep ai kapalai raja mada urang membawahan kudu dilaksanakeun kapalaina hayang kawidadari ngaranna teh Supriyadi Supraba tah eta nah atuh kulepat anu dimaksud teh eta widadari Supratman Supraba aduh nah atuh poho deui punten we dasanes disangu dihaja airnya tak eta maksud teh gaji aduh wah Agung Aya naon, Dek? eta dewa ngantilkeun widadari nepi ngagoreng batu geulis keneh anak aing aduh Gusti aing bisa kawidadari kudu aing kawidadari ampun anak beyo alah Apres. eta mah aples atuh kaula lain dewa saya ngaran kaula ya ngaran kaula teh sabenerna Krincing Wesi Kancing Jaya Badalungan pada subuh atuh pada subuh masih imut ngumah banget si banget Badalungan Surya Pringga Arimbi Suta Bima Putra Semar Putra Cicing atuh abong orai tuh jadi wesial iur katuna Abongnya noga da. Bayu Putu Gatot Kaca Jabang Tutuka wait Jabang Tutuka mana ya Jabang Tutuka anu tadi dicetrok ku naga persona atuh mungkin hirup deui geus pae mah pae we di mana-mana ge jeung budak deui ieu Jabang Tutuka anu bakal pisan nuluykeun okope kalempati jeung anu ngaran naga persona edan sia dewa ye lain kaula bangsa manusia ngaran kaula Gatot Kaca Jabang Tutuka urang ajar lamun kitu aing dek penta widadari prak widadari dek dipikeun ku kaula asa bisa nyemplak letak takatuh apa kensa pegatkeun puk salamar kaluar geuti satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga Wah, gila tamadon. juragan Bima we kitu-kitu ting wah nangtang ieu mah Gusti iya
bejaan pasukan buru-buru ayo betul ayo ajar binatang bangsa ayo saya jaden waki we lagi kumaha lah urang teungeul rahaja Allah aduh waduh curi siap paling waduh hebat Gusti nepi kaki itu eta tenaga jelema eta Gatot Kaca musuh datang tuh manehna di dieu dikitu kaget luar biasa benang buat kena urat tunuh muni lempeng pisan kana urat tunuh jika nama ngahajawe teh meureunnya tong disebut uce salaki cucu mun teu bisa ngelehkeun nu kitu bina-bina cing loba ting jerawat yang jadi ke nah nya eta ewakeun pikir kapenem nah nya ewakeun pikir kapenem teu bisa nyanyi mah kumaha we modal Gatot Kaca didoakeun ka Sepwah bakal menang pangajen ieu ti sawarga Kakang Panji Nerada adi guru dong ngelemper rip tuh luar biasa geningan eta jabang mayit jabang tutuka di guru leres hebat luar angkasa luar biasa Kakang Panji Tangkurak Narada aduh ai ditengeus sieun ku bapana tah ku kituna Kakang Panji Nerada kunaon jang lain pikageuleuheunana luar biasa ta si eta aduh maka jeung sieun ku bapana ampun rarese gitu Kakang Panji Nerada dicekek siapa ini nanaonan bejakeun siapa pasia camplak-camplak teuing sia teh sarwakeun jeung ka sasama aing teh kolot naon lain naon-naon asa dihina aduh adik guru kitu na pamolah teh hapunten adik guru syawidak asyawi datina naon ya
bakat tingku aran rada ngingki gitu. Aduh, agan kamu rasut gitu. Aduh. Awas pada. Sana geuning teh. Sana. Itu ding. Aduh. Nah, tadi henteu. Sakapung panas, sakapung henteu teh. Luar biasa ya. Orang itu sapira tapi. Ya. Boga jago ini ama di Pringgandani agan. Alhamdulillah. Kan? Oh, waktu pamaya agan ke diangkat jadi panglima tertinggi angkatan perang. Iya. Moga-moga we agan. Mangwa tepira hayang naon. Hayang jadi prada. Prada naon? Prada cager. Iya, opera 2. Mangkewe. Tapi pun anak panglebet kena yang jadi tentara. Ya, nya mangkewe. Daftar we ka secap. Alhamdulillah. Jang. Angkatan bersenjata hebat. Nuhun. Dah-dahan Kang lah. Ngalalakon deui ya kan nuhun. Luar biasa. Hasil karya para pujangga Jabang Tutuka datina Mahabharata nama teu aya Gatot Kaca digemleng. Jadi hasil para wali sareng para pujangga anu pinuh ku falsafah samiotik sareng sajabina mun seuk ditalaah da kapan manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur pamiarsa sadayana nu di kulon nu di wetan nu di kidul nu di kaler sadayana di Indonesia ieu khususna urang Sunda simkuring ngawakilan sadayana para wargi sepuh anom jelar istri nyaeta nepangan para wargi urang Sunda. Muga-muga ieu TPI sakali jaya tetap jaya. Tonton terus malam minggu wayang golek Giri Harja 3